jelema nu kurang pasrah teh ya eueuh ketenangan. Mantak hati ma'asom mah istimewa di zamanna anjeunna jadi panutan kabeh ngadengkeun ujangan anjeunna ngaca kana ucap jeung tingkah lantarannya nama geus bisa pasrah ka Gusti Allah. Bahasa pasrah teh bahasa urang, bahasa kita mah tawakal. Kita bisa bae urang ngomong tawakal tapi praktekna hese. Tawakal teh praktekna ya Allah ya Rabb. Sakigi urang ngaji bae sakumaha tadi komun teu ngaji. Sedegeun tingkatanna aya 3. Hiji tawakal jang urang. Naik seetik solihin wali taslim. Naik deui ka luhur tafwid. Eta urang bisa ngomongna doang. Jadi hese jasa praktek. Ditanya Ki Hatim Asom, ieu bisa tenang ki hirup banguna eueuh masalah boga rahasia naon? Ceknyana boga rahasia sadar 4 perkara. Hiji boga kasadaran bahwa rizki nukula wajin ting kumaha ge moal ku batur. Lamun nukula mah nukula bae kajeun di kota, di kampung, di gunung. Tetep bae nukula mah nukula bae. Geus lamun eta rezeki geus diatur ku Gusti Allah nukula moal ku batur, atuh kula mah tenang ceugana. Eta urang ngomong mah ngeunaheun kan ya. Heuh bangunna ngeunaheun basa. Tapi eta praktekna isuk-isuk keneh waduh asana ku batur ya. Asana ieu aduh lamun teu giat asana ieu tah eta tah urang nah eta nu mantak ge tapi haran kok kotok asana tah mantak kula tenang cek jada moal ku ajeun kumaha ge nukula tetep nukula bae nu lain tetep bae nu lain tah eta tah urang geus nyaho kos kitu teh geus nyaho tah jang ketenangan urang tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim pasrah diri ka Allah urang mah teu daya teu upaya geus diatur ku Gusti Allah urang tinggal sadarna jeung praktek data nu hese tah bisa eta beta hiji tah merdeka urang hirup merdeka tah urang hirup tenang modalan ku urang puluhan juta ratusan juta lai urang eueuh bagianana lain nambahan dan hutang jadi modalan ku urang aya di bagian urang mah araraya bae contoh geus ambalaya tah tinggal kasadaranana nu encan aya di urang neangan ilmu sadar ieu lah nu hese jang nyadarkeun diri urang supaya urang bener-bener tawakkaltu 'alallah ya Allah tayatalah Hatim Asom hebat ditanya deui nomor kadua tina opat naon nomor kadua tina opat sadar bahwa perbuatan-perbuatan amal-amal nu dititah ku Allah moal bisa digantian ku batur. Kulantaran teu bisa digantian ku batur, kula mah wayah beramal mah beramal bae kuajeun ku kumaha geus sebab ieu mah bagian kula. Moal kaganggu wayah maca Quran wayah maca sholawat wayah tahajud wayah salat duha komo eta mah salat anu 5 waktu mah
kemudian puasa kewajiban haji pokoknya moal bisa diganggu sebab amal perbuatan teu bisa digantian ku batur. Kurang mah ya kurang. Di salat duha bae salat duha ulah-ulah 8 rakaat 4 rakaat baheula. Dua. Aya bae tanu ngajak bisnis. Tuh maji seuri bae. Eleh taku bisnis tah. Ji, ieu urang berangkat ye, non. Lantaran waduh, ieu mah gede ieu keuntunganana ieu. Coba deuk salat duha teh jadi. Teu bisa digantian teh padahal mah salat duha tah tungtung nama bisnis ngajejas. Salat duha teu. Tah eta urang teu bisa tah istiqomah. Badak cik hati masam iya tuh kula mah. Wayah beramal sebab ieu teu bisa digantian kudu saja cekeun. Ayo bae. Ya Allah, ya Rabbi. Da mentak ayalah nyana ngabogaan hizib hatim. Iyalah kaistiqomahan kula cek nyana sebab yakin amal teu bisa digantian ku batur salila hirup kula moal lila hirup di alam dunia rugi lamun kula haju ninggalkeun beramal. Masya Allah. Ieu jang kelas biasa ieu mah seberapa. Ieu mah jang kelas urang Pasir Gadung. Jang kelas Pasir Gadung ieu mah ieu. Kelas biasa-biasa. Ya Allah, ya Rabbi, taraweh bage urang mah eueuh tidalan. Taraweh 10 menit selesai. Di mana eta Pasir Gadung? 10 menit selesai. Malah mah aya memeh Isa. Taraweh na memeh Isa cenah batur taraweh urang mah ngarokok, goblok teh coba. Tah ieu. Beramal teh urang lalawora aja. Dipigawe ku dipagaweuna cantang tu jadi amal. Ya Allah, ya Rabbi. Tah ieu nu kadua. Katilu naon? Nu katilu sadar bahwa maut eta bakal datang jeung datangna teh yang ngadadak. Henteu pernah aya surat heula. Kepada yang terhormat Lurah Miskar, seminggu yang akan datang engkau akan dicabut. Kan ngeunaheun kos kitu mah tah. Atuh teu Lurah Miskarna keur di showroom paeh. Urang ngadenge nu maot di masjid keur sujud senang, urang nu maot keur tahlil senang, urang maot keur maca Quran masyaallah, maot keur ibadah zikir ya Allah ya Rabb, maot keur itikaf masyaallah. Kan ieu mah keur di hotel. Di hotel masyaallah. Di anu osok mandi aya uapan teh naon teh misal ngaranna? Blaseri. Lantaran lieu maot ngadadak teu pernah dibejaan deui urang. Nah, cek Atim Asom nu manta kula mah selalu inget ka maot sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni aksiru min zikri hazimil ladzat, lobakeun eling kanu megatkeun kana kanikmatan paeh. Kula mah terus bae sakena inget ka paeh teh terus bae inget ka paeh. Inget ka paeh, inget ka alam barzah, inget ka akhirat, inget ka bakal dihisab, inget ka bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Masya Allah. Tah nu mantak urang haju daek ka tadi ka mana ka pantai cerita gitu kan. Nah eta kan poho ka paeh. Haju segala ka mana di teh lebaran coba bejakeun ka mana? Tuh solear tuh ngakurkeun beungeut. Tah mah jeung Zainuddin tah. Jeung pendi ka ditu. Eta kan ngaranna poho ka paeh eta geus kitu ya Allah ya Rabbi. Kasep-kasep urang diakur-akurkeun jeung solear. Masya Allah. Lamun tadi ayat anu dibaca ayat khauf eta teh diawalina ge ku ya ayyuhan nasu taqu rabbakum.
hei manusia sing sarieun maneh ka Allah dititah urang sieun ka Allah dititah sieun ka Allah lamun urang geus boga sieun bae ka Allah aman belajar sieun teh ka Allah teh kudu belajar sebab lamun teu belajar moal bisa belajar tentu belajar teh kudu aya guru abeh bisa sanggeusna bisa abeh jadi adat atas sieun teh ulah kamari sieun walian teh bulan kamari mah aya atas sieun barang lebaran mah eueuh di bulan Ramadan mah aya ngerenyed sieun ka Allah barang lebaran Masya Allah manggi awewe make calanana sakieu tadi dongeng ka kula dongeng jelema dongeng aya jelema ceritana bulan puasa teh tarawihna hebat maca Qur'anna hebat barang lebaran pan nyana teh anu kuari ngojek teh naon ngaranna ngojek teh naon ngaranna Grab manggi sewana Cina marake sakieu cek ada iya aing urut kamari bulan puasa tapi manggi sewa kos ieu lah cek teh jadi tukang ieu nya jadi tumpakeun ku nyana dua dirempet ku dua dirempet aju nyedek cek nyana teh cek jangan ke depan atuh cek jangan nempel tuh enggak enak cek aju nempel Gojek tolol cek nyana teh ngidahin jasa jadi ping-pingna putih. Nah, kadi teh beres dianterkeun ku nyana ka perumahan. Barang di perumahan aya di telepon sabang sakene kos kitu deh. Jadi eta bulak-balik teh boga sewana ka beneran kos kitu meureun mah gogodan ti Gusti. Atuh meureun gogodan teman ti Gusti. Ya Allah ya Rabbi kapetingkeun mah make sempak doang. Make sempak doang jaknya ieu sararial jasa jaknya sewa aing kudu kos kieu. Eta nyana aju ngalamun bae di imah aing eureun bae kitu ngojek jakeun ieu sewana nu kos karari bae teh seputar lebaran teh bu kamari mah aing cenah tarawih maca Quran aya ngerenjed dasieun ka Allah barang boga sewa kos kitu dibere nomor SMS kalau bapak butuh nih nomor saya sial jakeun ieu nang tangan kieu jakeun tah ieu lah ngerenyed sieun teh lamun encan dipelajari ku urang bakal leeh bae sieun teh lamun ku urang teu dibisakeun bakal eleh bae sieun teh lamun ku urang teu diadatkeun atuh eleh bae cacak-cacak urang ye urang nu sok ngaraji bae sieun ku urang ka Allah buktina ngeridit ya terus bae bang ajudan terus bae ya urang neuleuh awewe atuh nu kira-kira geulis mah jatelok kicep-kicep terus bae perintah kan eueuh sieun tah malah hook da ieu ittaqu rabbakum sing sarieun maraneh kabeh ka pangeran inna zalzalata saati syai'un azim geus dibejakeun sagede kumahana cik ahli bilagah mah ku pohara-poharana dina kirokeun syai'un azim saenya-nyana gunjlang genjlongna dahsyatna kiamat eta teh syai'un azim dijelaskeun kabelah dituna tazhalu kullu murdiatin amma arda'at yauma tarawnaha anjeun bakal neuleuh geula di poe kiamat eta jelema anu nyusuan poho ka anak di mana indung poho ka anak moal aya tetapi ieu mah dilucuteun bae ku dahsyat-dahsyatna coba eta masyaallah tazhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau kullu zati hamlin hamlaha nu reuneuh ngadadak ka juru nu reuneuh ngadadak brep ka juru geus acak-acakan geus acak-acakan masyaallah bahkan leuleuh jelema teh sukaro wa mahum bisukaro marabok sing goleah padahal mah teu mabok teh naon eta kadahsyatan poe kiamat sabenerna mah kiamat eta di hareupeun urang
dihareupeun urang teh kiamat kubro engke kiamat sugro pae nu tadi dicaritakeun teh maut emang maut kumaha gitu dedeulean nu ieu teh pan dirobah lah kajeun teuing molotot ge di kieu-kieu tah ku urang di kieu-kieu wal bisa dirobah ku Allah dedeuleunana teh misalna urang misar maot teh misalnya molotot nyana tah neuleun nu kamari ngabonceng si mbak teh araya tadi dinya kadeuleu oh ieu cak urang misar teh ngajurus ka neraka jahanam kadeuleu tah nu kamari teh ngabohong teh kadeuleu nu kamari teh nipu teh kadeuleu nu kamari naon deui urang misar coba sebutan buat amal-amal urang anu bakal ngadorong urang ka neraka amal urang nu bakal ngadorong ka sorga eta teh dibuktikeun eta teh lain teu dahsyat syai'un azim inna zalzalatas saati syai'un azim masyaallah ya Rabb ditungtungna nu mentak awalna ge tadi teh walakinnallaha dan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum horenganan walakinna azaballahi syadid siksa Allah wahar sakira-kira urang dideuleukeun ka siksa Allah setik bae cara neuleuna Kangjeng Nabi moal bisa seuri-seuri acan sa Kangjeng Nabi niscaya maneh careurik bae tapi urang mah pan ieu tenang-tenang bae urang mah kalem-kalem bae biasa bae deres nu ngora keneh mah ieu nu geus karolot ge biasa bae nu geus karolot malah main HP boga HP na ge 3 pan moga HP na ge 3 tenang da suka kamar teh lain nasbeh ngeuleuan WA-an ini kumaha coba ieu lalakon ieu kumaha ini kumaha coba lalakon duaan masyaallah karim nah iya dek irahasieun lah urang ka Gusti Allah geus dibejakeun kedahsyatan kiamat seperti eta geus dibejakeun maot eta seperti eta tetapi orang biasa-biasa baik ya Allah ya Rabbi nah iyalah urang berarti masih dangkal keneh sieun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dititah urang sieun mah bahkan sieun eta jadi makom khauf lamun geus sieun jadi makom kabelah ditu net ciri jelema anu geus sieun ka Allah aju sieunna jadi makom sanajan teu sare teu tunduh cirina kitu beta sanajan teu sare teu tunduh sare sapoe-sapoeting teh ngan sajam atawa 2 jam tapi burinyas tah eta jelema nu sieun ka Allah sok geura jelema ditangkep bae polsek sapoe-sapoeting teu hees cenah teu hees teu sieun eta jana teu sieun teu sare jana lantaran boga kasieun dahar teu geunah nginum teu geunah lantaran ditangkep teu daekeun sare urang ngahareupan siksa nu sakitu dahsyatna lamun nyaritakeun siksa ulah jauh-jauh di Bukhari bae di Bukhari kabari kula gaji Bukhari saeutik we heulanan kesang ieu mah bab kesang bae tadina kitab Bukhari aya jelema engke di akhirat kesangna ngan datang ka sakengkeongan amalna nu gorengna datang ka dinya deres aya nu datang ka dengkul masih kuku cuprakan keneh aya nu kesang teh datang ka cangkeng masih bisa ngap-ngapan aya nu kesang teh datang ka beuheung masih keneh bisa kikieuan aya nu kesang teh datang ka irung aya kesang liput teh kumaha coba ieu bab kesang we heulanan bab kesang di akhirat ngarendeng jeung jelema nu bagus kesangnyana kesang itu henteu bisa kieu ye kesang urang teh ya haju leeh ka dia teh henteu nyana bae nah ieu urang bab kesang bae encam bab nanaon beuh masyaallah asara urang Pasir Gadung moal meureun datang ka irung nya mudah-mudahan nya paling datang ka dieu doang ye datang ka liput luar misar mah 1 meter tuh luhur luhur cenah tah ieu bab kesang bae ge urang mantak tadi walakinna azaballahi syadid supaya sieun ulah bab dipanggang ulah bab dikulub ulah bab ngerecek ulah bab ngagolak bab kesang encan dikanarakakeun masih kena di mahsyar
geus model kos kitu bab kesang walakinna azaballahi syadid. Ya Allah lain lalagaan ya. Nah iyalah hatim asom hebat jasanya nama lantaran nu tadi teh eta hiji rezeki aing moal ku batur ieu tuh tenang. Nomor kedua amal teh bisa digantian ku batur atuh aing mah beramal bae jamal kebeli di alam dunia. Nomor katilu paeh anu ngabejaan yakni paeh teh ngadadak ih atuh aing mah terus bae inget ka paeh urang ningali almarhumah di dieu atupan biasa dongengna Isa biasa keneh terus ngobrol keneh dik dihudangkeun sahur balalagaan keneh maksudna pajar hirup keneh tapi ternyata kan teu aya. Nah coba eta seperti kitu kula ngadenge deui carita di Cikande tamu anu sok biasa ka imah atuh sehat buger eueuh kumaha mentas keliling datang ka imah maot. Coba eta aju di Belaraja kabari carita tamu sarua bae mantes buka aju salat maghrib samarga ka imah ngopi itu terus kieu beli kursi titah ku pamajikan ditaraweh orang geus eueuh ayo coba eta loba ye dongeng seputar naon gara-gara lebaran nu nyaritakeun maot ngadadak tidak maot ngadadak teh atuh teu kajahoan deui. Ya Allah ya Rabbi nah eta terjadi kabatur atuh ka urang wallahu a'lam. Aju terus itu nu nyaritakeun naon gara-gara kapal tibalik mah eta mapan berjamaah meureun maot mah ratusan jelema dan lain-lain sebagainya. Anu kaditu nu ka Bogor teh aju cicing di sisi jalan, aju neuleuh cai mandi ka bawah ku cai. Kadi kuno yang ireun sagalanya. Meureun malakal maut geus kieu bae. Aing nungguan sia cak ada teh. Nah ieu. Nah, jadi lamun urang carita seputar sieun geus datang ka mana urang sieun ka Allah. Geus datang ka mana? Mentak carita Al-Qur'an nikmat urang faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa bal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jelema nu bisa ngajauhan neraka aju diasupkeun ka sorga, jauh tina neraka aju asup ka sorga eta lah nu bahagia. Usahakeun ku urang ngajauhan tina neraka berarti larangan-larangan ti Gusti Allah ku urang jauhan, perintah-perintah Allah laksanakeun. Ieulah jelema nu faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, teu aya kahirupan dunia kecuali tipuan. Tapi urang mah teu ngarasa ya katipu ku dunia teh teu ngarasa. Teu daekeun ta urang teh boga perasaan bahwa dunia teh nipu ka urang teu daek. Malah urang mah cinta jasa kana dunia teu daek boga pikiran bahwa dunia teh penuh ketipuan. Aing asana katipu ya ku dunia. Henteu. Malah urang mah bobogohan bae jeung dunia teh. Geus lain bobogohan deui mencintai bahkan. Bakal lain mencintai deui leuwih ti cinta naon ya? Resep atuh cinta resep dunia teh eta henteu bae urang teh boga pikiran dunia teh penuh tipuan. Masyaallah karim teu daekeun dah ya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir ya hatim naon si nuka opat bakal mentak jadi tenang gitu. Nuka opat boga perasaan sadar sadarna bahwa Allah teh neuleukeun bae ka kula teu pernah sadetik henteu neuleukeun ka kula. Etalah cek hatim asom anu kula terus-terusan ibadah ka Gusti Allah, berbakti ka Gusti Allah, datang ka boga perasaan diri kula sorangan eueuh kusebab terus bae dideuleukeun ku Gusti Allah. Teu pernah teu asa teu kadeuleuh Gusti Allah teh, jeung teu pernah asa teu dideuleukeun ku Gusti Allah. Nah, lamun urang bisa nopat perkara, geus bakal bahagia. Urang bisa nopat perkara tadi, urang bakal sorga. Hiji sadar bahwa rezeki nu urang moal ku batur, tenangkeun diri urang. Kitu cenah kiai ulah usaha, saha nu nita ulah usaha. Usaha mah usaha ke sia, ajuna ngawarung eureun, tani eureun. Kararieu becak pamajikan kapan teu ngawarung lah tuh deui urang aya urang ieu aya menteu bae asana moal kebal pamajikan balik
atuh usaha bantak ieu mah kelas urang, tawakal mah kelas urang. Usaha ngan pasrahkeun ka Gusti Allah, ja usaha naga dititah ku Allah, urang boga tanaga nu Allah, sagala rupa diatur ku Allah, usahana make aturan Allah. Jeung lain usahana nu diulah ta'alluqna cumantel kana dunyana nu ulah mah. Adapun usahana mah jang kebutuhan urang, jang kebutuhan pabajikan jeung keluarga atuh dititah ngan aya aturanana make syariat ngaranna ieulah tawakal. Ieulah nu kitu ngaranna tawakal. Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tawakal, sahabat ngadengikeun bae kieu. Jahe ka harti teh ku sahabat teh. Hiji mangsa sahabat dagang make onta. Saenggeus dagang kana onta ka pasar. Ka pasar tutup depan deui ka onta, balik ke Madinah ke masjid. Aju ontana tenden di harapan masjid, nyana ngadoa ka Allah. Ya Allah ya Rabbi, abdi nu Allah, onta abdi nu Allah, barang naga nu Allah. Kuari dek ditawakalkeun dipasrahkeun ka Gusti, abdi erek perjamaah jeung Kangjeng Rasul. Geus onta ada di luar. Talian biasa. Cukup berarti syariat. Nyana ka masjid salat. Wiridan. Beres keluar, onta anu maling. Nyana ngadoa deui ka Gusti. Ya Allah ya Rabbi, atuh teh dipalingi lain abdi nu Gusti. Atuh onta nu Gusti, barang naga nu Gusti, anu maling naga nu Gusti, sabodo Gusti. Eta hebat teh jelema teh. Eta hebat teh kos kitu karena papasrah. Sabodo Gusti geus pokona mah. Jangan ngalamun bae kieu ye. Leh cek eta teh sagala nu Gusti sabodo Gusti bae cek eta. Leh. Geus, ye bae nya geus. Aya setengah jam mah meureunnan. Terus bae aing balik aing ieu naik naon cek eta. Duit dibawa, barang dibawa, kabeh di onta lah. Tawakal tu Allah, geus beres. Menang sajam teh aya nu nganterkeun ka dieu. Menang sajam aya nu nganterkeun, onta berikut barang-barang kaget nyana, kakarage nyana nek balik. Tanya ku nyana, "Ayeuna onta tas di mana?" "Kula pamalingan," cek nyana teh. "Aju, kula dibawa." Bagus dibawa di jalan aya nu ngahadang. Jelema teu wauh ka kula. Kula teu wauh ka nyana. Teu ngomongna naon, ngan ngomong sakieu doang. Sia maling jelema nu tawakal ka Gusti Allah. Lamun teu dianterkeun, bacok sia ku aing. Kula ngalawan cek nyana. Begitu ngalawan disempring leungeunna. Leungeunna pegat sakit. Akhirna ditalian leungeunna dibabandulkeun ka di tayeul leungeun kula. Akhirnya kula cek kula teh geus kula neuk ngabalikeun ieu. Balik. Bawa. Henteu kula mah neuk nyarita bae, ari ieu rombongan jin apa malaikat, apa setan, apa jelema. Ulah aya nyaho. Cek nya ulah aya nyaho, balikeun geus ya. Aduh aing teu meunang nyaho cek nya. Ayeuna dibawa deui, leungeun bari geus buntung sakieu. Nah, jadi jelema nu tawakal teh bakal ditangtayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kajeun ku kumaha ge sok geura tawakal ka Allah. Nah, ingat urang mah bisa ngan ngomong doang tawakal. Dek ari dek munggah haji be kakarek ngalengkah suku hareup. Atuhud bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah wala haula sungut doang. Hate mah henteu. Pasrahkeun ka Gusti Allah. Hiji cek hatim asom rizki nu urang moal ku batur. Inget ka dongeng abah bae ku kula sok didongeng-dongengkeun. Aya jelema keur ngadahar jagong teh. Begitu ngadahar jagong kakarege datang ka dieu. Nah, aya kotok jalak. Sia cek jelema teh. Watu eta diudang, kotok jalak teh atuh cepat. Geus teu beunang. Balik deui ka imah. Nah, cek jelema horeganan geus datang ka sumut ge aya lain rezeki mah dipacok kotok. Baca kotok keur ngalamun bae kieu nang 10 menit ngahanju-hanjunya. Aya jelema tatangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon? Kula boga tangkal jagong di kulup ya jamang haji. Tadi ku aing deuk di dahar. Sakiana tadi pacok kotok ka ditu. Ieu ku datang sapiring ye.
tah ieu tawakal lamun urang napak kurang tawakal nu lain rezeki urang geus datang ka sungut